naon, Cek? Kernaon bebas di kebon sorangan. Di kebon teh saha? Nya arek Sareng naon? saha gitu maksudnya? Anya nyalira we. Ci Nyari. Lira. nya heueuh. Oh, Nanaon ieu teh? teu naon mumpung teh saha tuh, Cek? Kitu sagala. Ngaraosan. Ngaraosan naon? Para ruguh make ngaraosan segala kos kana kue. Sia mah datang-datang. Nya naon ieu teh? Hayu atuh. Nah ka mana make nyebut hayu? Mumpung teh saha? Sia mah kitu teh. Naon ieu teh? Itu para ruguh sia mah. Udah ih, sia kunaha? Nya ampol sakalian sia teh kunaha? Kacau sia. Si Ece. Cek, tong dibeja-bejanya. Aing bejakeun sia banget kitu mah laporkeun sakalian ku aing. Terus di mana teh? Terus di mana rek beberes gitu kan? Oh, benernya di mana biar? Terus di kebon bieu mah Terus di narek naon? Teh tuh naruh sama di masuk gitu sih teh mah abdi teh. Boga teh aya perlu kitu mun aya moal aya perlu mah. Perlu masih perlu abdi ge teh. Naon? Teh ari eta teh naon meni menu gitu dua. Dua mah masak teh sopan, panggih-panggih batur mah naon we. Teu mikir kitu mah teh sopan kitu mah. Mau bari luak we kitu masih bakos jelema gelo mun pikir-pikir mah. Hor itu si eta mah kitu mau ge. Ngamrangan kitu ke batur. Maneh sak kitu mah. Tampol pun sekalian sih mah kitu. Ayo, ayo. Sudah penjahat siapa? Ya hat aing keburu. Ya hat aing. Siapa nah? Ya. Oh, teh. Manusia teh datang-datang. Suka nih nganges ngahurang we maneh mah ditempo-tempokeun teh kos batur ayeuna teh arek puasa naon teh cuma sangan kena arek puasa mah maneh teh biasa kitu-kitu. heueuh pan meureun kudu boga dengan sangu Kang ayeuna teh aing dengekeun nganyuk atuh heula. nganyuk ka sahari daging hayam mah warung atuh. nah eueuh anu kitu mah ya geteri bae da anjing teri engke janari nyabay atuh sing ngarumah sakeun maneh teh teu bogana naon mah cik atuh rumah sak. Akang hege da urang mah embung Pada itu buka duit maksa-maksa teuing. pancik urang ge naon ti kamari Kang Jadi jelema mah ieu tong sok segala di aya-aya lah teu boga mah teu boga we lah tong sok kos nu bareng har. paling ai batur Tegablek mah tegablek we. sapi anu hayam Oh kenah ada batur atuh mana teh. Maksa-maksakeun teuing atuh da ieu teu boga mah. urang teu boga naon da angke janari kumaha coba jeung urang ngumpul pan boga budak beureunan Ada kumaha aing bingung atuh aing ge da. Ciga anu kurang lengkah hirupna teh cici Aing teh tadi ngalengkah wae aing. lain kitu lain ngalengkah kitu usaha atuh nangan duit Da kumaha tuh kamu arek bulan puasa kieu sia teh. pancik Hara rese. cek abi ge naon Kamu arek lebaran hara ti rese. angalna ti Udah ya lu ngajak kudu kumaha tuh. tani teu eceug ngahulang wae Ada tani itu kudu butuh biaya tuh mana itu. da ieu melak cau mah teh dibiayaan henteu nak sampe ti bang ngored naon teh kedul teuing heran jadi Maneh ai salaki mah geus daekan maneh nu loba cerewet mah. naon daekan naon Nya daekan aing mah. biasa malik-malikun wae tiap kali Si mah teh. Para ruguh pisan sia. Masakeun sia ku aing. Waduh jelema teh kitu. Bodoh teuing ku aing ditindakeun sia rasa sia leweh sia. tinggalkeun oge hadege oge terudat ngurusanan lalaki loba lalaki mah mantong naon sia teh tuh kegedor narek naon Anu kasopanan eta kasalah. tinggal asup ngan nyi we Bukan ditolakkan, sia dituleukeun. Dituleukeun, sia deuk. heueuh nya Sia mohon kitu judes kesal kita. Judes kesal kita coba buka datang pisan sia mah. kumaha aing teh atuh Banget.
kabaturan sumia kasalaki meni ukayuan meni. Oh, dah gitu akang mah. Nyi, ka pamajikan teh nyi. Atuh kulan aa gitu. Kulon. Sing aya Mawa kesopanan. naon? Teu moal naon. Komo gitu mah. Teu mau naon mau. Sia naon. Lah buru main jempe hayu. Aya. Oh gitu. Oh hayu main jempe. Naon mah jempe teh? Iya biasa. Sok ah. Nyai tanpa pakaian aing mah. Pamajikan teh ukayuan minta.